Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu dipika hormat, kusim kuring sare rencangan sadaya anu dipika cita kusim kuring. Langkung ti payun hayu orang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat saring hidayahna urang sadaya biasa ngumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap sholawat sinaring salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku para keluargina, ku para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina kasempatan ieu kusim kuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar sapertos anu urang terang pemerintah Indonesia entos ngagaratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta di tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh di kasang tukangan ku kaayaan ekonomi jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Iwal seueur pisan masyarakat Indonesia anu kurang mampu teu tiasa sakola ku sabab ku aya biayana. Pemerintah hayang sadayana Indonesia tiasa menangkeun pendidikan anu layak bu anu mampu bu anu kurang mampu. Tujuan pangna pemerintah ngawajibkeun kasadaya bakal kasadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palinter bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Diharapkeun dina dirayakeunna program wajar Dikdas 8 tahun masyarakat Indonesia tiasa lebih maju utamana dina widang pendidikan. Ieu program pemerintah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng di sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka sadaya masyarakat Indonesia. Ukituna urang sadaya kudu gawe bareng ngalaksanakeun program ieu sangkan menang hasil anu nyugumakeun sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hamputan bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu marenah kanu manah. Hatur nuhun kana sadaya perhatosana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.